wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Dina kesempatan ieu abdi sareng rerencangan bade ngayakeun tugas sakolanya eta tugas nge-review tugas naon sih? Laporan kejadian. Dina kesempatan ieu abdi sareng rerencangan bade nge-review SMP Negeri 5. SMP anu kagolong SMP anu ageng di Kota Cimahi. Lagung ti payun mangga urang kenalkeun heula nya. Nu pertama nyaeta Tegar, Valdi, Umar, sareng Rafli, sareng Lutan. Oi. Ya langsung ti payun mangga supados ke lami teuing langkung urang nyanggakeun. Let's go. Iya. Baik. Ayeuna urang aya di gerbang sakola. Di gerbang sakola ieu arurang disambut ku piala-piala anu luar biasa. Piala-piala anu ditorekeun ku siswa-siswi SMP Negeri 5 Ciwangi anu berprestasi bawa di tingkat kota, bawa di tingkat nasional. Piala-piala ieu teh ngabuktikeun yen siswa-siswi SMP Negeri 5 Cimahi berprestasi unggul bawa di tingkat akademik, bawa di tingkat non akademik. Nah, di dieu aya ruang piket. Fungsi ruang piketnya eta upami aya tamu anu nelpon anu bade kalebet ka sakola wajib lapor ka ruang piket di sajabana tugas nulaina. Perpustakaan di caket perpustakaan Caket perpustakaan aya masjid di SMP Negeri 5 Cimahi anu namina Masjid atau Libun. Masjid itu tempat siswa-siswa SMP Negeri 5 Cimahi teh ngalaksanakeun ke salat. Ayo urang kalebet. Di ieu teh ada tempat untuk ranti wudu. di dia aya sepatu Jadi aya WC. WC dulu. Ayo esok kalebet Itu tempat paranti istri. Itu tempat sholat paranti istri. Aya mukena, aya Al-Quran. Di dieu teh tempat khotbah jeung jumatan. Jeung di tempat berarti imam jadi imam. jadi dia aya Speaker paranti azan nu jadi muazin. Ayo urang ganti deui tempat anu lain. Selanjutnya, Abdi sareng Tegar bade nge-review ruangan lab komputer. Ayo. fungsi dari labcom ieu fungsina teh nyaeta kanggo UNBK atawa PATBK. Yo sareng urang teu bisa ningali ka jero kusabab ditutup sareng dikunci. Di hordeng
Gorengan. Selanjutnya orang ke ruang guru. Nah, iya ruang guru SMP Negeri 5 Cimahi. Ruang guru ieu teh dipake kanggo ruang kumpulna guru-guru mata pelajaran anu beda. Di SMP ini. Nah, ieu foto-foto guru mata pelajaran Aya lobanya. atawa anu lain lah mata pelajaran. Laboratorium IPA da fungsina teh kanggo praktek IPA. Mata pelajaran IPA. Nyata satu orang ke ruangan anu lain. Gak usah gitu jambah. Anu dipake ku murid-murid kelas 8. Menuju Nah, di BAB ditu aya kelas 8A, kelas 8B. Nyelip. tempat mulai. Buddy, you're a boy, make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it now. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Nah, ayeuna urang aya di lantai 2. Nyaeta fungsina teh tempat belajar kelas 7. Kelas 7. Di kelas 7A nepi ka kelas 7K. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Satu dari sekian kemungkinan kau jatuh tanpa ada harapan. Saat itu raga ku persembahkan sama jiwa, cinta dan harapan. Kita sambung satu persatu sebab akibat. Tapi tenanglah, mata hati kita akan lihat, menuntun ke arah mata angin bahagia. Kau dan aku tahu jalan selalu ada. Aku tahu lagi problem akan terus menerjang bagi deras ombak yang menabrak karang. Namun ku tahu kau mampu untuk tetap tenang hadapi ini bersamaku hingga akhir datang. Keramahan cinta tak pernah kau dapat, ya sudahlah. Yeah, dengar ku bernyanyi, la 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 la. Hey ya 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 ya, semua ini belum. Nah, ayeuna urang bagi ka kelas 8. Eta aya kelas 8A. Kelas 8A ada kita 8K sami siga kelas ini. Nah, ini kelas 8B. Kelas 8B teh Kelas kelas kelasna arukan. Kelas 8B, kelas tercinta.
Kelas 8 deh. Kelas 8 dek. Wah. Ini kan 8. Nah di sebelah kelas 8 ya ruangan. Da ieu teh ruang UKS. Nah, Di dieu teh ruang UKS. Fungsina. Fungsina. Jadi aya nu tenamang nya, jadi aya nu pingsan. Gering. Dievakuasi masuk ke UKS. Di dieu PMR. Kelas 8 Nah, dia lebih jauhan lebih ujung ternyata Kelas 8. 8 Kak. Langkung upami. Nah, urang aya di ruang BK. Eta fungsi ruang BK bila aya siswa-siswi anu bermasalah, karena konsultasi we ka ruang BK. Bila anu bermasalah atau aya masalah naon broken home gitu. Broken home. Ayeuna urang teh keur aya di ruang kesenian. Ruang kesenian teh fungsina teh keur praktek pelajaran seni budaya dina musik. Nah, studi angklung Ayo saja bana. di ya di dieu teh aya musik saron, nya bonang, angklung, kendang, Tempat seni musik ya. Nah, ruang kesenian oge fungsina kanggo anu eskul seni. Nyata karawitan. Balik ke mana, Mas? Ieu teh kan. Nah, ayeuna teh urang aya di kantin anu tempat siswa-siswa SMP 5 teh jajan makanan. Jajan dah hareun. Jajan dahareun nah ieu teh kantin ieu kantin Mang Ugan, Kadang anu ieu kantin Padadang, ieu kantin Mang Toto, kantin Mang Iron. Nah, ieu Tadi dia fotokopian, dia tukang di kelas, Iya teh tukang dia tukang sebelah, dia Maskan. tukang pastikan, dia ibu sebelah, dia ibu kantin lah, ibu basre, ada sedia nasi goreng, anu aya Kantin kayana. dia kantin aneka bapaknya. seblak. Ada teh kantin. Ayeuna urang ke koperasi. Nyana ieu si Ahmad. Kayana. Nah, ieu teh koperasi Negeri 5 anu ngajual dasi, Peralatan kopi, atribut sekolah. atau peralatan atribut sekolah. Ini tuh.
Di lapangan macam-macam olahraga misalkan olahraga eskul misal upacara basket sarang sabana lapangan dia dibantu oleh BRI Disponsori oleh BRI. Saya Tribun kanggo murid SMP 5 nonton anu naon lah. contohnya demo sekolah demo eskul. ada anak SMP negeri 5 ieu oge jadi cukuplah Oke guys, sampai ayeuna heula nya ngareview sakola ti kelompok abdi. Hapunten bilih aya kalepatan bahasa anu kurang mengenangkan. Tolong hilap, like, sareng, Komen. Oke. like Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you next time. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Dina kesempatan ieu abdi sareng rencangan bade ngayakeun tugas akhirnya tugas bahasa Sunda. Nyata ngeunaan kejadian laporan. Dina kesempatan ieu abdi sareng rencangan bade ngareview SMP Negeri 5 anu pembawa Meski 9 Lagun Tipayun upami lami teuing nya. Urang kenalkeun heula. Jadi aya Rafli. Umar, Bali, sareng Tegal. Ya, langsung dipayun ayo urang. Let's go. Ayeuna urang aya di gerbang sekolah. Di gerbang sekolah ieu urang disambut ku piala-piala anu luar biasa. Nyata piala-piala anu ditorekeun ku siswa-siswi SMP Negeri 5 Cimahi anu berprestasi unggul. Boh di tingkat nasional, boh di tingkat lokal atau tingkat kota. Piala-piala ieu ngebuktikeun ya SMP Negeri 5 siswa-siswi SMP Negeri 5 Cimahi teh berprestasi unggul boh di tingkat boh non akademik, boh non akademik. Tuh. Boh. Piala-piala anu ditorekeun ngabuktikeun boh siswa-siswi SMP Negeri 5 Cimahi berprestasi unggul boh di non akademik, boh di akademik. Tadi dia aya ruang ayo rapor. Langsung. Jangan di-pause, jangan di-pause. Ayo rapor. Ayo langsung tadi. Malam lah. Ayo rapor. Satu, dua, tiga. Enggak, ayo orang tahu deh. Intinya di dia aya nu nuju Pasti jadi makmum. kotor, paling. Di dia aya perpustakaan. Perpustakaan. Caket. Perpustakaan aya Aya masjid. Lah komputer hiji. Ya bentar hiji ya. Ayo. Komputer fungsina nyata
ke ujian nasional atau PATBK. Hapunten ieu teh dikunci jadi teh bisa asup. Sarang di hodengan ya. Jadi teu bisa di. Selanjutnya orang harua. Guys. Aya ro. Potong aja nggak mau. Mana? Di sini selanjutnya. Di sini. Oke, dari bawah. Ini gini. Udah mulai. Nah guys, sampai ayeuna heula we nya review Ya. sekolah di kelompok abdi. Ampunten bilih aya Kalepatan. sareng bahasa nu kurang mengenakannya. Tong hilap, Like komen, dan like. Bye. bye harusnya. Jangan itu merah. Harusnya mah jangan cepet-cepet ya kamu itu pelan-pelan. beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can't